Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Innal hamdalillah usolli wa usallimu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Kalayan nyebut nyebit asma Allah nu maha welas tur maha asih teu pernah pilih kasih kanu bungah kanu sedih. Runtuy syukur anu masyhur kagungan Allah Rabbun Ghafur nu maha ngatur di handap niwah di luhur mikanyaah kajalma jujur sarta nyare hirup takabur. Sholawat kali salamna Allah mugi ngocor malah ngecer kajungjunan urang sadaya, contoheun urang sadaya kiblat hirup urang sadaya nyatana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalayan parantos natrat ngagurat ka para sahabat nu opat nu teu berat kana salat nu teu heat kana zakat, ka para tabiin tabiah nu keukeuh pageuh nyekel sunah, ka para kulawargana nu ancek pancek istiqomah imana, terumut ku kalienduan, tegedak ku kaanginan, teluntur ku kahujanan, cadoleeh ku kapanasan. Urang mundut kanu maha agung, urang menta kanu maha kawasa, nyarande ka Gusti murbehing alam. Muga-muga dina ieu pangaosan sing sae pangaosna, mugia dina ieu pangajian sing alus pangajianna. Sabab nu ngaran hirup tong ngarep-ngarep urang diajian batur mun urang teu bisa ngajianan batur. Tong ngarep-ngarep urang dihargaan batur lamun urang teu bisa ngahargaan batur. Tong ngarep-ngarep urang dihormat batur lamun urang teu bisa ngahormat batur. Batak jalma anu alus dina agama nyatana jelema nu bisa silih ajenan jeung batur. Kunaon ceuk ustad nyarita kitu sabab kuring sadar ibu jeung bapa yen kuring beda jeung batur. Di mana ya ustad merah kieu? Rata-rata nu ngaran ajengan mah minimal kopeah kahandapna gamis kaluhurna udeng ta eta ajengan. Kurumuy kuring untung teu dianggap ojek online. Tapi ieu mah sakadar cangkang, da hakikat hirup mah lain bab cangkang tapi bab eusi. Ibu hayang geulis enteng tinggal di bedak tinggal di lipstik nu hese mah amis budi. Teu saeutik budak kanal bibir beureum tapi hasil pamatuk dikufut insyaallah dipika izin ku batur teh. Ngalusan cangkang soal babari nu hese mah ngalusan hate. Ayeuna bapak bisa teu nolak urusan kolot moal bisa. Baheula urang keur bolon ayeuna ised kolot pan teu bisa nolak kana kakolotan matak nu ngaran hirup di dunya naon ruk disombongkeun tina ieu hirup. Gedong sigrong mobil mewah sabah lega tong sombong-sombong teuing da anger nu ngaran maot mah gedong sigrong balikna mah kanyarang kedong. Sabah lega balikna mah anger dikubur di sawah batur betri eta oge wakaf. Mobil mewah anger nu dianterkeun mah ku pasaran. Batak hakikat nu ngaran hirup mah geuning manusia teh kembali ka nol, eueuh naon-naon teu boga naon-naon. Hakikat nu ngaran hirup bisa dibisakeun, alus dialuskeun, mampuh ge dimampuhkeun. Matak urang mun bari dibere ku Allah kamampuan ulah asa aing pangmampuhna, hakikatna Allah nu keur mere kamampuhan. Mun urang daek ulah asa aing pangdaekna, hakikatna Allah keur mere sifat daek. Sabab wujud jeung bentuk manusia sarua keneh kitu-kitu keneh. Matak urusan cangkang jeung eusi sakapeung mah sok teu pati nyekruk. Matak pang hoream-horeamna, pang hese-hesena, bahkan pang dosa-dosana. Pikeun jalma anu loba nyarita tapi anu teu nyoko jeung nyuku tina prilakuna. Matak jadi ustad teh keueung Pak aslina. Lamun ngomongkeun tahajud popolotot ka batur mah tahajud. Nah, da alhamdulillah ustad teh unggal penting teh hees. Lamun nerangkeun bab sedekah daerah innamal shadaqatu lil fuqara. Sarodakoh yen sedekah teh hiji mager rezeki nu geus aya, dua nguleuh rezeki nu can aya, tong keueung sangsara lantaran sedekah pan ka hipnotis jamaah kabeh isukna masjid kasumbang yatim kabere pakin miskin katulungan. Geratanya ustadna nu nyaritakeun sedekah boro-boro isukan poe ieu ge kuring lain sedekah. Naon atuh ngadudut ladang sedekah. Mana bukti sakedap deui beres ceramah mungkin dekan rektor dosen bakal aya nu nyampeurkeun ka kuring punten we cep ustad ieu mah sedekahna heueuh deuk ditambah ku kuring nya arek da butuh. Jadi lamun kitu
jalma nupang dosa-dosa nate jalma anu alus carita anana tapi goreng eusi tina perbuatanana. Ayeuna ibu ngahiji eta awak ngahiji nah ngahiji jeung hate-hatena wallahu a'lam. Anu di masjid jalma ngahiji awakna nah ngahiji jeung hate-hatena wallahu a'lam. Da geuning teu saeutik kajadian ngahiji di masjid tapi hate teu ngahiji bubar ti masjid ngomongkeun salat batur. Nu akhirna bubar salat teh kala kasili dongengkeun si itu mah cenah utek-utekan ceuk si itu si eta mah jeceng akhirna utek-utek jeung jeceng teu rapi-rapi der we atuh sa RW nyieun masjid 2 nu akhirna kosong kabeh. Batak nu ngaran kahirupan manusia iraha urang deuk bisa silih ajena. Hadirin kaum muslimin, nupang hese-hesena dina ibadah lain prosesna tapi hasilna. Nupang hese-hesena itu lain proses tapi hasil. Salat itu adalah proses manusia menuju ke Allah. Puasa itu adalah proses manusia patuh ke Allah. Ieu mah proses kabeh oge mampu kabeh oge bisa. Nu hese mah la'allakum tatakuna. Salat babari, saum babari, zakat babari, haji babari. Nu hese mah beunang teu jeung takwa-takwana. Da teu saeutik kajadian pan salat tuluy, zakat tuluy tapi takwa teu beunang. Nu akhirna geus ibadah teh ngarasa diri pang ibadahna, ngarasa diri pang benerna, ngarasa diri pang alusna, ngarasa diri pang hebatna. Batur dianggap sareng karuntah kabeh. Di mana nilai takwana? Jalma nu boga ilmu sakapeung leungit takwana, ngarasa diri pang boga ilmuna, ngarasa diri pang nyana, ngarasa diri pang hebatna. Padahal naon bukti tina kahebatan ilmu urang? Wallahu a'lam. Da bismillahirrahmanirrahim segala rupa ge bi ku kudrat Allah ku izin Allah. Bapa janten dekan ku izin Allah, kuring jadi ustad ge ku izin Allah. Dalam mun teu diizinan ku Allah mah tetep we ku ibu, aya teu merek ku ustadeun da eueuh atuh. Buuk rancung. Kameja biasa, celana biasa, baju biasa, ngomong biasa. Nah, sabab kuring manusia biasa lain manusia nu luar biasa. Matak ieu teh nyarita hareupeun jalma-jalma anu luar biasa. Matak tadi Bapak Dekan nyebut kuring al-mukarram nepi ka reuwas disebut al-mukarram. Nah, al-mukarram teh yang mulia, gerasa kurang pikir al-mukarram nana gerhana, yang mulia nana gerhana, mulia palebah mana ya kuring? Dasa kapeung mah disebut al-mukarram teh daerah, duh maknya cinta aya al-mukarram salat subuh kaberangan. Mata kelalakuan kehidupan manusia mah tong kabita teuing disebut batur. Disebut ustad, disebut kiai, disebut ajengan, tong kabita. Nah, berat tugasna warasatul anbiya, pewaris para nabi. Geus bisa ngabuktikeun ustad, kiai, ajengan jadi warisan nabi beunang ku urang cantang tuh. Naon atuh nu diwariskeun ku Kangjeng Nabi? Lamun nabi ngomongkeun bager, maka nabi bager pangheulana. Lamun nabi nyaritakeun tahajud, maka nabi tarariren tahajudna. Lamun nabi nemongkeun keagungan Islam, pangheulana nabi ngagungkeun Islam. Pan urang mah acan nepi ka dinya. Buktina kurumuy eta tangga ya Rasul aya korma, kumaha ceuk Nabi dicokot eta korma dibikeun ka tatanggana. Ya Rasul aya lauk disair dibikeun ka tatanggana. Coba urang nu disebut al-mukarram. Entong bapak jeung ibu, ieu we ustad anu ceuk batur. Sim kuring ngadamel saung tahfidz Quran di ditu teh Pak. Di Kecamatan Cimaung tepatna Desa Warja Bakti caket sareng Cikalong. Ngadamel saung tahfidz Quran 2H. Di handapna teh ngadamel balong berak we sakintal lauk teh. Dan nepi ka detik ayeuna parantos 2 tahunna teu hayang melak deui eta lauk. Naha saban aya saya mah hayangna nguseup we. Kunaon sababna kuring nu melakna batur nu ngadaharna. Cacak-cacak nabi mah perkara nu diomongkeun ku nabi jug dibikeun. Pan kuring mah henteu nepi ka dinya. Artina kuring hate lain hate Nabi Muhammad, mata kuring adalah manusia biasa, anu caritaan biasa, anu wujud biasa, lain manusia nu luar biasa. Tamatang nupang hese-hesena dina ibadah teh la'allakum tatakun. Teu saeutik jalma salat leungit takwana, jalma zakat leungit takwana, jalma puasa ge leungit takwana. Jalma salat lamun memang takwana bijil salat kawangku ku 3 rupa, hiji shod 2 lam 3 ta. Shod sidqul qauli, lam layinul qalbi, ta tarku ma'asi. Jelema salat sidqul qauli, alus ucapanana, tapi nah teu saeutik kajadian geus salat loba jelema nu nyeri hate ku bibir urang. Di mana eta salatna? Hiji tah lumayan.
bahkan enggak sholat oke pan sakapeung mah sok ngaku diri teh. Lamun aya nu nanya teh di mana mang sholat atuh, padahal nu ngaran ibadah mah teu butuh pengakuan batur, teu butuh disanjung batur, teu butuh dipuji batur. Ibadah mah cukup urang jeung Allahna, itu ngaran ikhlas sebutna. Sidqul qauli, alus ucapanana. Dua, layinul qalbi, jalma nu sok salat leuleus hatena, dipika iji, dipika rujit, dicua, dingewa, dipika geuleuh, dihina, dicaci, dimaki, diledek, dipitnah, adem we. Naha sabab nu mitnah adalah jelema, nu nuding adalah jelema. Bahasana tong nyiwit mun mung diciwit, tong nuding mun mung dituding, tong ngaledek mun mung diledek, tong ngahina mun mung dihina. Bayangkeun ku ibu, bandingkeun ku ibu, Allah moal waka ngamaotan hiji jelema samemeh eta jelema ngarasakeun kana perkara nu ditudingna. Badak lamun ibu diledek batur, dihina batur, dicaci batur, antap we. Suatu saat geus eta bakal ngalaman dihina jeung diledek ku batur, tinggal ngalangkung we kaboruana lebok gitu. Inilah Pak. Tong nyiwit mun mung diciwit, tong nuding mun mung dituding, tong ngahina mun mung dihina. Malah mandar lamun mah kajadian urang dihina batur, diledek batur, bahkan dibaeudan batur, entong pernah nanya kunaon si eta baeud ka urang, tapi tanya aya naonna awak urang nepi ka batur baeud ka urang. Andai kata bapak gaduh istri, lamun istri baeud ka bapak, entong nanya kunaon pamajikan baeud ka bapak, tapi tanya aya naonna awak bapak nepi ka pamajikan baeud ka bapak. Bisa jadi rasiko kurang, bisa jadi lipstik nages dicokelan ku bilik, bisa jadi bajuna can ganti-ganti, bisa jadi selopna geus rabet, bisa jadi imahna hayang nu gedong, bisa jadi rencang sangu henteu aya. Maka lamun nanya aya naonna awak urang nepi ka pamajikan baeud ka urang, bakal introspeksi diri ngahisab pagawean sorangan. Pan ieu teh kawajiban urang teh lain ngahisab amal batur, tapi kawajiban urang sebenarnya ngahisab pagawean awak sorangan. Layinu qalbi, leuleus hatena teh. Dihina, dipitnah, dicaci, diledek, asa bodoh we. Bahkan kudu loba nuhun ka jelema nu ngahina, nu ngaledek, anu mitnah. Naon make jeung nuhun? Sabab lalajo dunya pika nyerieun. Ibu dihina, diledek, dicaci, cek dunya mah pika nyerieun, tapi cek urusan akhirat mah lain nyeri nu bakal tumiba, tapi untung nu bakal tumiba. Palebah mana untungna? Batur ngahina urang, nyaci urang, ngaledek urang, hakikatna pahala si itu dibikeun ka urang, maka kagorengan urang diteureuy ku si eta. Matak lamun mah kajadian ibu diledek, dicaci ku batur, antep bahkan nuhun dina hate, Gusti ieu teh cukang lantaran Allah mupus dosa kana awak urang. Tuh. Jadi aya makna syariat, aya makna hakikat. Ayeuna bulan puasa, pan makna syariat menahan lapar jeung dahaga. Naon atuh makna hakikat? Makna hakikat mah jalma dituntut ku Allah kudu peduli kanu lapar, kanu dahaga. Pan urang mah puasa ge direncana, keur buka aya keur bukana, keur sahur aya keur sahurna. Jalma miskin dihandap mah boro-boro keur sahur, boro-boro keur buka. Artina jalma anu puasa nahan lapar jeung dahaga, ngarasakeun kana laparna, ngarasakeun kana dahagana. Iraha urang deuk peduli kanu lapar jeung kanu dahagana. Sehingga anu bakal kajadian teh katoong dina kahirupan. Mun urang lapar jeung dahaga karasa ripuhna, karasa capena, berarti urang kudu aya peduli ka jelema nu lapar kanu dahaga. Saha? Si miskin jeung si yatimna. Matak cocok bulan Ramadan aya santunan ka anak yatim, ngarasakeun hirup urang jadi jalma anu teu boga. Rada wirang jeung rada era harta loba aya anak yatim teu kapiara. Rada wirang jalma anu takwa mah lamun baju araralus sedengkeun batur baju sapotong ge teu kabedag. Rada wirang bikin jalma cicing di gedong sigrong ari batur teu boga imah. Tah matak hakikat hirup mah papasangan Pak, di mana urang beunghar lantaran aya nu miskin. Matak nu ngaran hirup jelema beunghar kudu bisa syukur ka jelema nu miskin. Ku cara syukur manfaatkeun nikmat cocok jeung kahayang Gusti Allah. Ku kami jeung Allah diberi harta, maka gunakeun eta harta keur nulungan jelema anu sangsara. Tah ieu lapan syukur. Lamun jalma boga ilmu, maka syukurna adalah ku cara ngoncoran batur jeung ngoncoran awak sorangan. Tapi kenyataan jelema geus boga ilmu, ngadon ngaledek jelema bodoh. Deuk ngaledek mah teu kudu sakola luhur, teu kudu make jeung di Unpas, teu kudu make jeung jadi dosen, teu kudu jadi ustad. Deuk ngaledek batur mah jadi jelema belegu ge bisa. Sabab ilmu lain alat keur ngahina batur, tapi ilmu alat oncor eukeur batur. Nu hese mah ieu la alakum tatakun.
Maka tina salat hasilna sidqul qauli alus ucapan, layyinul qalbi leuleus hate, tilu tarku ma'asi ninggalkeun perkara anu teu munasabah jeung nu dipikangewa dibenci ku Gusti Allah. Maka tujuan salat tanha anil fahsya'i wal munkar. Jadi lamun jalma salat bakal bisa nyegah dirina tanha anil fahsya'i wal munkar. Jadi lamun kitu salat urang teu kudu lalajo salat batur. Da hakikat mah salat urang ge teu leumaneun. Dina salat alus ucapan, alus bacaan, wajahtu wajhiya lilladzi fataras samawati jeung sajabana, tapi naha bubar salat loba tatangga nyeri hate ku bibir urang, di mana eta alus bacaan teu ngagamarkeun alus ucapan. Dina salat aya tungkul, artina tawadhu hirup. Naon eta tungkul dina kahirupan keur salat teh pan tungkul, maka bawa kana alam 24 jam jalma nu alus keur salat jeung di luar salat anger sikapna tungkul tawadhu dina kahirupan. Teu ngarasa diri bener, teu ngarasa diri alus, teu ngarasa diri hebat, teu ngarasa diri keren. Naon sababna? Bahkan jelema anu sok salat bisa tungkul, batur lebih mulia batan urang, batur lebih hebat batan urang, batur lebih keren batan urang. Maka sehingga jelema nu tawadhu bakal cicing dina angka kosong dina hatena. Kosong artina ngarasa teu boga naon-naon. Bapak bisa dibisakeun, bapak alus dialuskeun, bapak daek didaekeun, bapak beunghar ge dibeungharkeun. Saha bapakna hareupeun Allah. Kuring bisa dibisakeun, kuring mampu dimampukeun, kuring dibere ilmu diberekeun, kuring daek didaekeun. Saha diri kuringna. Maka cek ilmu kolot nu kuringan di jero kurung sakapeung menjadi korong. Ngaran-ngaran korong meleutik rujit min sirit ngan piga geleuheun. Dan setekar kebek make up dipake belas ongkoh nongtot tina irung da tatangga sudi ngadeuketan. Naon sababna? Korong. Urang sok boga korong dina ibadah, dek tahajud, dek duha, dek maca Quran bebeakan, dek ceramah alus, muncul korong dina ibadah naon bebengok ria. Tah Allah nolak sapajodogan ibadah eta nu aya unsur bareng tina hate asa kapuji jeung hayang dipuji, berarti teu akur jeung sifat alhamdu. Sadaya puji lillahi kagungan Allah, berarti urang teu boga hak disanjung, teu boga hak dipuji, teu boga hak dipuja-puja. Da eta mah sanjungeun pujaeun jeung pujian mah sakadar Allah. Alhamdu sadaya puji lillahi kagungan Allah. Jadi urang mah eueuh pujieun saeutik-eutik acan eueuh. Naon nu kudu dipuji tina awak urang? Ibu disebut geulis paretau. Ayeuna mah nincak umur 40, 50, 60, 70. Aya nu nyebut geulis deui da eueuh, paling oge nyebutna sok geulis. Ayeuna bapak baheula ganteng jeung kaset baheula. Orok oge teu aya waosan pan gumujeng lucu orok ge. Ayeuna aki-aki beak kuntu seuri pan keung. Artina kunaon Allah nyiptakeun perkara eta supaya manusia sadar tong nyombongkeun hirup bahwa Allah nu geus ngatur, Allah nu miara, Allah nu ngajadikeun. Inilah makna kalimat takwa teh murah. Matak sidqul qauli layyinul qalbi tarku ma'asi, tunggu tujuan tina salat adalah tanha anil fahsya'i wal munkar. Maka ragrag urang tina puasa, jalma nu takwa dina puasa bakal nurutan ibarat hileud. Hileud dipuasakeun ku Allah 40 poe 40 peuting, artinya syahrul Ramadan, ai syahrul bulan Ramadan panas. Maka hileud kapanasan muntal dirina, maka robah jadi kukupu. Cikan awak urang ayeuna dibuntal ku Allah ku panasna Ramadan, nah sawal bakal robah dina sikap hirup. Wallahu a'lam. Lamun Ramadan ngomongkeun batur jadi tara, cing atuh sawal nepi ka ditu oge kudu anger. Pan kadang-kadang mah ayeuna ditahan sote. Nyaritakeun batur punten nuju puasa, pan engke mah di bulan Sawal dreg-dreg deui we teh. Artina teu robah-robah. Puasana hileud jadi kukupu, puasana orai ngalaan kulitna maka teu robah sifatna anger we orai. Nu paling paur boa-boa puasa urang teh puasa jiga orai. Sakapeung mah ukur ganti baju keur Idul Fitri. Sakapeung ukur ganti raksukan keur hiji Sawal. Boa-boa teu robah jeung hatena. Maka ragrag jalma anu bener-bener takwa bakal cicing dina angka kosong, artina teu boga naon-naon. Lamun jalma ngarasa boga ku ilmu, lamun jalma ngarasa bisa, lamun jalma ngarasa mampu, lamun jalma ngarasa hebat, moal bisa narima kana kahebatan batur, moal bisa narima kana ilmu batur lantaran diri geus ngarasa bisa leuwih ti batur, sombong ngaranna.
Matak janji iblis ka pangeran, Gusti izinan abdi dek ngagoda manusia. Nu iman dek digoda ku imana, nu pinter dek digoda ku pinterna, anu bisa dek digoda ku bisana, nu daek dek digoda ku daekna. Ternyata janji iblis bener nepi ka detik ayeuna. Teu sulaya iblis makana janjina. Jelema iman digoda ku imana teu saeutik ku ayeuna, beda saeutik ngawani-wani ngamurtadkeun batur, ngapir-ngapir ka batur, iman keur gagoda ku iblis lanatullah. Jelema pinter kagoda ku pinterna ngarasa aing pang pinterna. Jelema bisa digoda ku bisana ngarasa pang bisana. Jelema beribadah ngarasa pang ibadahna. Hakikatna ku Bapak Bandungan ku Ibu tempo sejarah bahwa iblis teh orang paling patuh ka Gusti Allah. Iblis teh hafid Quran, iblis teh ahli Quran, iblis teh ahli hadis, iblis teh deketol duha, iblis teh daek salat, iblis teh pinter ceramah, tapi naha teu jadi kakasih Allah. Ana khairu minha, kami lebih alus batan Adam. Tak ieu Pak sifat sombong mata kulah aya sehingga ibadah urang tertolak lantaran aya sifat dina diri kuring lebih alus batan batur. Sifat lamun jelema geus boga sifat kuring leuwih alus batan batur, jago kudu bisa narima pandangan batur, moal mampu narima kana kamajuan batur, moal bisa narima kana kahebatan batur, sabab dirina ngarasa jago batan batur. Panyakit hate. Mata konsep dina Islam nu kudu ku urang diomean lain lahiriah, tapi omean mah batiniah. Sabab lahiriah mah keuna ku ruksak, buk hidung jadi bodas, lembang gagah jadi lemah, ngomong capetang jadi balelol. Tapi batiniah nu moal pernah ruksak. Maut eta jelema anu soleh, kuburanana bakal didatangan, lain dek menta ka kuburan, tapi hakikatna dek neangan barokah ti kuburan. Makna neangan barokah ti kuburan artina jelema datang ka kuburan niron akhlak jelema nu geus dikubur. Andai kata ibu jeung bapak ibu Rama parantos ngantunkeun sumpingan kuburanana, inget-inget di ditu naon laku lampah inung bapak urang bareto. Oh keur nalika Idul Fitri osok ngompreng, oh nalika aya nu tarawih osok mere, oh nalika aya anak yatim sok santunan, oh nalika aya miskin sok dibantuan, ku anakna tuluykeun laku lampah eta, maka hakikatna bapak datang ka kuburan meunang barokah ti kuburan. Lain ngadon menta di ditu teh, tapi niron akhlak jelema nu tos dikubur. Tah ieu nu berat. Mata hadirin kaum muslimin, jalma nu boga ilmu, lamun ilmu bareng jeung takwa, maka ilmu bakal beramal. Jalma boga umur, lamun umur bareng jeung takwa, maka umur bakal manfaat. Jalma boga harta, lamun harta bareng jeung takwa, maka harta bakal loba jalma nu kabelaan jeung kabantuan. Pangajian kieu oge lamun make takwa, bakal robah sifat hirup dina poe isukan. Nu pedit bakal bager, anu hasem beungeut bakal fromeah, anu goreng jeung tatangga bakal alus, nu teu akur jeung dulur bakal hade, nu goreng patut ka inung bapa hampura balik ti dieu bakal sumujud ka nu ngaran inung bapa. Nah, Allah boga janji, kami nolak ibadahna, kami nolak salatna, kami nolak saumna, kami nolak ibadah hajina sapanjang ayat 3 dina wujud bentuk dirina. Hiji, kami nolak ibadahna sapanjang anak goreng patut ka inung bapana. Kami nolak ibadahna sapanjang pamajikan goreng patut ka salakina. Kami nolak ibadahna sapanjang tatangga aya sifat ngewa ka papada tatanggana. Naon artina ibadah urang lamun nu tilu dikukut ku awak urang? Hiji, goreng patut ka inung jeung ka bapa. Inung nu nganung bapak nu ngayuga, nalika ibu baheula udur inung cicing gigireun, dikompres bebeakan bari disanjung-sanjung dipuja-puja nyai anaking. Lamun hidup jaga geus sehat, lamun hidup sehat hoyong naon ku emak moal burung dikabulkeun, bapak gawe ibu ti hot-hat melaan saha sebenarnya, melaan bebengok anak. Beungharna urang jujur aya cukang lantaran tinu ngaran inung bapak urang, paingan atuh Allah ngancam salat ditolak zakat ditolak sapanjang anak goreng patut kanu jadi inung bapana. Berarti bubar ti dieu bubar pangajian teh ayeuna ibu gaduh jabatan, nu dosen, nu dekan, nu ustad, nu kiai, nu ajengan goreng patut ka inung bapa, geraragrageun darajat eta. Allah nolak peribadahan dunia jeung akhiratna sapanjang anak goreng patut ka inung jeung bapana. Dua,
Allah nolak ibadahna sapanjang pamajikan goreng patut kasalakina matak ibu bubar ti dieu teh wayahna emut-emut bisi boga dosa kana jadi salaki bisi tiba heula ti bareto ti ayeuna riweuh bapana puasa teh ngan 13 poe deui sedengkeun ai baju can kabeuli buru-buru ti ayeuna bisa kaburu macet nyeri we teh salaki dosa teh artina ibu kudu bisa minta hampura kana jadi caroge urang kakara salat ibu zakat ibu saum ibu ditarima ku Gusti Allah sapanjang pamajikan alus kasalakina katilu kamari Pak era politik nu Anies Baswedan tong asapang Anisna nu Prabowo tong asapang Prabowona nu Ganjar ulah asapang Ganyarna naha wawuh henteu apa henteu tatangga lain nyaan Pak pan kadang-kadang di kampung mah nu alus mah politik rakyat leutik mah ditanya bu naha mah jeung Anies Baswedan hayang jiga Jakarta cing teh ibu naha Prabowo karunya 3 kali keok wae cing teh ibu naha hayang Ganjar Pranowo dewasa kalau mana dewasana eta huisan kabeh parasea henteu berarti politik nu alus mah politik rakyat leutik deuk nyobloskeun nepi ka badami heula maneh kade deuk Anies maneh deuk Prabowo maneh deuk Ganjar tapi naha elit di luhur bet parasea ku politik lantaran boga kapentingan Pak matak hakikat kepentingan ieu ngaranna kahayang matak jelema moal sukses-sukses hirupna moal bagja-bagja hirupna sapanjang melaan kahayangna sabab kahayang sumberna nafsu da Allah mah geus nyadiakeun pangabutuh sumberna wahyu matak hirup urang mah hayang jongjon mah kalem we nama jeung kalem Allah geus nyadiakeun pangabutuh hirup ngan Allah teu nyadiakeun kahayang hirup ayeuna bapak andai kata gaji 15 juta tetep bakal moal jongjon lamun pengeluaran sabulan 20 juta angere susah jeung susah nah eleh tukang macul di kampung 50.000 dina sapoe toong ku bapak jag-jag sehat awakna waringkas ngarokona beuki teu boga panyakit paru-paru acan aya naon ternyata aya kosongna hate narimakeun pamere ti Gusti Allah bari siap jeung syukurna ieu teh barang nu langka nu disebut takwa teh nu panghesena teh eta mata posisi Ramadan ayeuna diajar bulan puasa nahan lapar jeung dahaga tilu buktikeun sok geura takwa ka inung bapa bisi urang geuwat menta hampura ka kolot mumpang meungpeung kolot aya hiji waktu bapa bakal teu ngeunah baheula urang keur bujangan teu boga duit hayang mere duit ka kolot tapi urangna keur eueuh duit ayeuna bapa geus boga duit tapi kolotna nu geus eueuh di dinya pangarasa sedihna baheula urang keur can boga gawe hayang mere duit ka kolot ayeuna kolot geus eueuh urang geus boga gawe takwa teh buktikeun ka inung bapa we heula sabab al jannatu tahta alal aqdam surga di bawah telapak kaki ibu deuk hayang surga akhirat nu mana ari kolot teu ridho kana awak urang dua mun surgana ibu dicaroge ibu artina sing alus kana jadi salaki katilu ulah papaseaan ku elit politik tong pasea ku beda pilihan anger hirup urang butuh ku dulur anger hirup urang butuh ku baraya anger hirup urang butuh ku tatangga keun eta mah politik bagian di luhur tapi keukeuh nu ngaran hirup ulah nyimpen rasa geuleuh rujit cuangewa kana jadi tatangga sabab Allah bisa nolak peribadahan lamun aya di setiap manusia kageuleuh kangewa kana kahirupan anu saluana matak nu ngaran hirup mah kosong hate jelema nu kosong hate Allah bakal nyicianana Nabi Muhammad gitu sakola tapi ku Allah dicician ilmu teburung alam dunia mengakui Nabi Muhammad pang pinterna nah Nabi Muhammad pang pinterna sabab Nabi Muhammad dididik na ku Gusti Allah ayo kuring mah da baheula kuliah nu ngadidik kuring adalah dosen kuring na jelema dosen na jelema maka hasilna teh heuh kieu we tapi Nabi Muhammad adalah Allah guruna setiap perkara perbuatan pitunjuk jeung ucapan Nabi adalah wahyu urang masa kapeung perbuatan ucapan lain berdasar wahyu tapi berdasar nafsu lamun boga harta hayang diedeng-edeng nafsu Pak lamun boga jabatan sombong ku jabatan nafsu Pak lamun boga kapinteran ngarasa aing pang pinterna nafsu Pak
padahal cek bahasa wahyu mah justru jalma teh kudu ibarat seperti pare, leuwih bencing, leuwih tungkul, leuwih boga, leuwih boga, maka jalma bakal leuwih bisa ngarasa. Maka hakikat ngaran hirup nu paling hese teh adalah nilai takwa. Salat babari, zakat babari, ibadah haji babari, puasa ge babari, tapi takwa kadang-kadang ngencar tina awak. Lamun dibongkar tina perkara eta, bakal sadar setiap manusia ternyata saha urang hareupeun Allah. Hareupeun manusia mah kuring osok ceramah Pak di mana-mana, sa Jawa Barat ka Kurilingan cek batur ustad, hareupeun jelema, hareupeun Allah mah teuing ustad, teuing uston. Di luhur aya pejabat, disebut pejabat teh ejek jelema, hareupeun Allah mah buah pejabat, buah bangsat Pak. Teu apal, matak hirup jelema takwa, teu butuh disanjung batur, teu butuh dipuji batur, teu butuh dihormat batur, teu butuh dipuja-puja ku batur. Sabab urang eueuh bukti tina sanjungan batur, eueuh bukti tina hebatna urang, eueuh bukti tina alusna urang. Maka hayu urang buktikeun alusna urang hareupeun Allah taala, lain kudu ngabuktikeun alus urang hareupeun manusia. Sabab manusia anu muji ka urang kade ujian supaya manusia eureun reureuh tina aktivitas peribadahan ku pamuji batur. La'allakum tatakun, nu panghesena adalah takwana. Hayu saum urang keureuh nahan lapar jeung dahagana, tapi urang ge bijilkeun takwa. Jelema anu ngajalankeun ibadah saum nahan lapar jeung dahaga, maka bakal muncul sifat peduli kanu lapar kanu dahaga. Jelema nu sok salat bakal nemokeun tawadu hirupna, bakal ngeunah bacaan salatna, gambaran tina ucapanana. Maka goreng kacida lamun salat tapi anger nganyerikeun batur, lamun anger salat tapi ngahinda batur, lamun anger salat tapi nuding batur, anger salat tapi urang loba jelema nu nyeri hate ku bibir urang. Di mana eta makna bacaan salat, wajah tu wajhiya lilladzi fataras samawati, alus bacaanana tapi naha goreng patut dina omonganana. Lamun ruku gambaran tina ngahargaan batur, ruku kitu pan berapa ruku teh artina ngahargaan batur. Mata Islam bakal jaya, Islam bakal alus, Islam bakal hebat lamun umat Islamna geus bisa silih hargaan, geus bisa silih ajenan. Poe ayeuna kunaon atuh Islam teh jiga mundur Pak, hayang nyieun masjid sataun teu beres-beres, budak yatim kadang-kadang melusapir di jalan, kadang-kadang miskin, kadang-kadang teu katulungan. Kunaon eta sababna? Nu tadi Islamna seolah-olah kaciri keneh, kuring leuwih alus batan golongan maneh, kuring leuwih hebat batan maneh, akhirna teh teu bisa ngahiji, teu bisa ngawujudkeun tujuan tina kaislaman. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarruq. Lamun teu bisa sarupa kitu, ulah berharap Indonesia bakal dipimpin kuno bener, ulah berharap urang bakal alus, ulah berharap Islam bakal maju. Lamun sifat manusana anger pahiri hiri tampian, pagirang-girang pancuran. Maka nu paling hese adalah takwa. Hayu urang buktikeun ku bapak jeung ku ibu termasuk kuring. Sabab hakikat hirup manusia sarua teu aya ustad, teu aya kiai, teu aya ajengan. Sarua hareupeun Allah mah pada sarua pititah beramal. Sahebat-hebatna jalma ngomongkeun agama, saalus-alusna jalma ngupingkeun agama, nu alus mah lain nu ngomong, nu alus mah lain nu nguping, nu alus mah jelema nu bisa ngamalkeun. Matak hakikat ibu bapak ka asup kuring sarua hayu urang babarengan ngamalkeun dina agama. Sakitu bapak nu kapihatur, bobok sapanon sareng sapakan mugi agung cukup lumur jembar sihampurana, paralun anu kasuhun nu ninggali nu dipamri hampura nu kateda, luhur saur teu kaukur, sabda nu teu kaungang-ungang, sapuraning rahayu gapuraning indria, lampana kasalamatan lawangna kabagjaan, kembang senetik senebaran sari, tutup lawang si gotaka. Aqulu qouli hadza wa astagfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Kudus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Aziz, Ya Jabar, Ya Mutakabir, Ya Khaliq, Ya Bari, Ya Musawwir, Ya Ghafar, Ya Qahar, Ya Wahhab, Ya Rojak, Ya Fatah, Ya Alim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, selamatkanlah ucapan kami, selamatkanlah langkah kami, selamatkanlah niat kami, selamatkanlah akhlak kami. Hanya Engkaulah ya Allah yang akan mampu memberikan kepada kami, maka berikan maghfirahmu kepada kesalahan-kesalahan kami,
Berikan ampunanmu terhadap niat yang salah dari kami. Ya Allah ya Rabbal Alamin, Rabbana zolamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Ya Allah, kami menyadari bahwa kami terlalu dolim terhadap diri kami. Engkau menginginkan harta kami, tapi kadang-kadang kami tahan. Engkau menginginkan waktu kami, tapi kami sibuk dengan dunia kami. Engkau menginginkan air mata kami dengan penuh penyesalan, tapi kadang kami tertawa dalam kesalahan. Ya Allah ya Rabbal Alamin, kami dolim terhadap diri-diri kami. Kami lalai terhadap perintah-perintah Engkau ya Rabbal Alamin. Tapi kami memohon kepadamu, hanyalah Engkau yang mampu mengampuni kami semua. Ya Rabbal Alamin, jadikanlah diri kami orang yang akan selamat dunia, selamat akhirat. Muliakanlah akhlak kami, berkahkanlah ilmu kami, hebatkanlah cita-cita kami. Ya Allah ya Rabbal Alamin, Engkau Maha Pengampun, ampunilah ibu dan bapak kami, mereka yang telah mendidik dan mengasuh kami. Jadikanlah mereka adalah untuk kebahagiaan bagi kami. Andai kata mereka sudah meninggal dari dunia menuju akhirat, tempatkanlah di tempat yang mulia, tempatkanlah di tempat yang Engkau ridhoi, tempatkanlah di tempat yang Engkau muliakan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terimalah ya Allah ibadah kami, terimalah sholat kami, terimalah saum kami, terimalah ibadah kami, terimalah amal bakti kami. Amin ya Rabbal Alamin. Subhanakallahumma rabbul izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.